Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah anu Maha Ghafur. Shalawat mi wassalamna mugia tetep tercurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah di ayeuna kapayun urang ngahanca salah sawios kitab urang etang-etang ngalap kaberkahan dalam rangka ieu mah disebutkeun maca logatan da sanes logatan pribadi kitu puguh ge eta ge memang kitab ieu teh kantos kapungkur sababaraha kali di logatan ngan nya kitu teh we mun mina logatan mah belang-belang teh gitu. Jadi abdi oge ngahaja meser kitabna anu tos aya logatanana gitu supados langkung gampil gitu. Pada intina mah urang tetep urang sami-sami ngalap kaberkahan. Kitab naon cenah nyaeta kitabna namina Qurratul Uyun. Qurratul Uyun anu tos aya logatanana. Nah gitu. Jadi dina kitab ieu di lebetna teh eusina teh tiwit bab nikah, hukum nikah, tina hukum nikah aya pasunahan nikah, adab-adaban nikah, terus kaituna aya adab-adaban perang antara salaki jeung pamajikan. Abdi mah nyebatna perang ya bukan malah. Terus pasunahanana, paedahna dan lain sebagainya. Insyaallah dina kitab ieu dibahas dijelaskeun gitu. Terus deui pamisalkeun ieu dugikakeun ka tamat panjang umur, insyaallah kin langsung naik pangkat. Urang ngalih karena kitab Fathul Izar. Eta make beh ditulah pokona mah ieu ge cenah naon. Gitu. Nah, terus deui nyuhunkeun dihapunten pamisalkeun bahasana pokona mah moal di alam-alam moal di lemes-lemes saaya-aya sabab meh babari ngarti gitulah meh babari mahamna gitulah nya pamisalkeun aya kata-kata anu kasar ataupun kumaha nyuhunkeun dihapunten pokona mah saaya-aya urang saaya-aya we lah pokona mah urang langsung wae. Kitab ieu teh nyaeta kitab Qurratul Uyun karangan Syekh Alim Al-Alamah Al-Hammami Abi Muhammad Sayyidi Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun At-Talidi Al-Akhmasi. Nah, satajan urang ngalajengkeun, urang ngaoskeun heula Ummul Quran, pamudah-mudahan dikhususkeun ka ieu pengarang kitab, pamudah-mudahan mantena dilebet di alam barzah, mudah-mudahan sing dilegakeun kuburanana, dicaangkeun kuburanana, dibanjiran kalawan rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa qula ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihu jeung kudu ngawinkeun anjeun kabeh alyama ka pirang-pirang jalma anu lengoh minkum satengah ti anjeun kabeh wasolihina jeung ka jalma-jalma anu patut min ibadikum tina pirang-pirang ibad anjeun kabeh atanapi tina pirang-pirang abid anjeun kabeh sanes ibad abid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma he Allah sholli muga maparin rahmat ala sayyidina ka Gusti urang sadayana
Muhammadin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdika hamba Gusti wa rasulika sareng rasul Gusti an-nabiyil ummi nabi anu ummi. Naon cenah ummi teh ceuk dina ieu logat mah ummi teh anu tara maca serat sareng tara maca seratan atanapi anu teu nyerat tara nyerat sareng tara maca seratan. Wa ala alihi sareng ka kulawargana Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi wasalim sareng mugi maparin hormat Gusti taslima kalawan hormat biqadri azamati anu sampurna kalawan ukuran keagungan zatika dat Gusti fi kulli waqtin wahin dina tiap-tiap waktu jeung tiap-tiap tingkah atau masa. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah allazi sanna li ibadihin nikah allazi sana anu parantos nyunatkeun li ibadihin nikah pikeun pirang-pirang hambana an nikah kana nikah wa nahahum sareng ngalarang Allah ka ibadih anis sifah tina ngalakukeun zina atawa nikah sifah. Nah, di kadinya salah nikah sifah eta jadi saur kateranganana penjelasanana tina nikah sifah eta. Jadi lamun misalkeun teh mah contona kieu ye nikah sifah teh ari galibna nama kan nikah anu secara syariat hiji lalaki hiji awewe atawa hiji lalaki dua awewe tilu awewe atau opat awewe tah nikah sifah ieu mah sabalikna kumaha cenah awewe na hiji lalakina leuwih ti hiji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 gitulah. Contohna we lah awewe na hiji lalakina 5 misalkeun ieu nikah sifah ieu. Tah. Terus si antara awewe jeung 5 lalaki eta teh kumpul kebo. Kumpul kebo biasa gelut darder pokona mah antara awewe jeung 5 lalaki eta teh. Tah. Pabila mana engke jadi wetah si awewe eta teh misalkeun teh mah si beuteungna teh melenung ting kacugak ting dikompa melenung misalkeun teh mah tah kan otomatis teu puguh ye melenung eta teh kusaha di antara 5 lalaki eta ting kusaha sahana gitu kusalah sahijina teu puguh pan tah jadi begitu engke si awewe eta geus ngandung ditungguan tika ngalahirkeun geus ngalahirkeun si budak eta dipiara heula sina mangrupa sababkan ari orok keneh pisan mah can pati ngarupa gitu kan sina rada gede heula usia sababaraha bulan lah gitu sina rupana katingali gitulah pokona nama tah begitu geus katingali rupana diakurkeun si orok eta teh jeung 5 lalaki anu tadi eta teh diakurkeun ceulina mirip ka saha cenah ye irungna mirip ka saha ye lamun di antara 5 lalaki eta tah aya nu neples pisan sarua jeung eta orok tah berarti si lalaki eta anu kudu maraban anak jeung awewe eta jeung orok eta gitu kudu maraban lah gitu ka si awewe jeung orok eta eta nikah sifah kumaha cenah nah dosa-dosa doraka haram wa halallahu nikah wa harrama sifah Allah halalkan pernikahan dan Allah haramkan nikah sifah terutama di dia alhamdulillahilladzi ari sadayana puji eta tetep kagungan Allah sana li ibadihi nikah anu parantos nyunatkeun ka abdina pikeun
naon kana nikah nu parantos nyunatkeun kana nikah. Saterasna wa nahahum anis sifah jeung ngalarang Allah kana nikah sifah. Itu jadi jelas dilarang, haram hukumna nikah sifah eta. Saterusna wassalatu sareng ari rahmat Allah, wassalamu sareng hormat Allah ala sayyidina eta mugi tetep ka Gusti abdi sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sayyidil arabi wal ajam gustina urang Arab sareng urang ajam alqail anu ngadawuh saha Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha saurna tanakahu kudu kawin anjeun kabeh tanasalu tangtu boga turunan anjeun kabeh fa inni mangka sanyana kaula mukatsiru bikumul umama eta nyeueurkeun kalawan sabab anjeun kabeh kana pirang-pirang umat. Nah, heula. Jadi saur Gusti Rasul tanakahu tanasalu fa ini mukatsiru bikumul umama. Kudu kawin anjeun kabeh. Ieu parentah Gusti Rasul ieu. Kudu kawin anjeun kabeh, tangtu aranjeun boga turunan. Sanyanyana kaula mukatsiru bikumul umama eta nyeueurkeun kalawan sabab anjeun kabeh kana pirang-pirang umat. Jadi kieu buleudna mah lamun umat Gusti Rasul urang gitunya kawin nikah tangtuna sesuai syariat agama nikah tah urang teh misalkan ngalobakeun anak ngalobakeun budak genep 7 10 18 gitunya tah cenah Gusti Rasul mah resepkeun Gusti Rasul eta resepkeun sabab naon semakin loba anak nuku urang dijieun dicitak gitunya syariatna mah tah berarti saur Gusti Rasul mungkin loba umat kami cenah kitu kasimpulan nama buleudna mah gitu kana pek anak teh sing loba 20 tilu genep tangtuna ngalobakeun anak eta harus melalui ambang atau pintu pernikahan heula anu sesuai syariat agama gitu. Da percuma ngalobakeun anak ge ari menang eta mah di luar nikah mah gitu nya. Ieu mah tangtuna ngalobakeun anak di dieu teh anu nikahna sesuai syariat agama gitu. Baik lobakeun anak cek Gusti Rasul. Bungah Gusti Rasul resepkeun bungaheun. Mungkin loba anjeun boga anak tangtu cek Gusti Rasul oge berarti umat kaula mungkin loba kitu buleudna namalah ya. Saterasna wa ala sareng ka kulawargana Kangjeng Nabi wa ala alihi sareng ka kulawargana Kangjeng Nabi at-thayyibina anu suci kabeh wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabat Kangjeng Nabi ajmaina tegesna kasadayana wa azwajihi sareng ka pirang-pirang garwana Kangjeng Nabi ummahatil mukminin anu janten ibuna pirang-pirang jalma mukmin wa tabiin sareng ka pirang-pirang pangikutna wa man tabi'ahum sareng ka jalma anu turut ka tabiin ila yaumiddin nepi ka poe kiamat. Wa ba'du sareng saparantos maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam falamma maka samangsa kana bukti opo an nikahu nikah min a'dhami asbabil i'tisom eta satengah tina leuwih gede-gedena asbabil i'tisom pirang-pirang sabab bisa nyekel pageuh wa akbari jeung anu leuwih ageng-agengna da'in anu ngajak ila ta'affufi kana ngaraksa diri wa tahassuni jeung nyieun benteng minal auzari tina pirang-pirang dosa wal athami jeung tegasna pirang-pirang dosa ya. Jadi nikah eta
Di samping sunnah Rasul, perintah Gusti Allah, nikah eta urang keur nyieun benteng naon cenah, maksud benteng di dieu mah keur ngajaga ngaraksa diri supaya jauh tina jinah, jauh tina dosa gitu. Ja'alallahu maka ngajadikeun Allah, ja'alallahu ta'ala maka ngajadikeun saha Allah ta'ala manna kana karunia ala ibadihil mu'minin ka pirang-pirang hamba Allah anu iman kabeh, warahmatan jeung kana rahmat, wahisnan jeung kana benteng, minasyaitonir rajim tina godaan setan anu dilaknat, wa ismatan jeung kana pangraksa, wa kana sareng bukti min ajali eta setengah tina gede-gedena ma perkara atawa kitab ulifa anu disusun ieu kitab fi adabihi dina mertelakeun pirang-pirang adab-adaban nikah, wa sunanihi jeung pirang-pirang sunnah nikah, wa mahabbihi jeung pirang-pirang pangresep nikah, mandumatun ieu kitab anu dinadomkeun. Jadi kitab Qurratul Uyun ieu dina eusina ngajelaskeun dina mertelakeun masalah nikah, pasunahan nikah, adab-adaban nikah jeung pangresep nikah. Nah, kitab ieu teh ye kin kapayuna kitab Qurratul Uyun ieu kusaha cenah dikarangna tah di dieu aya geuning Asy-Syaikhil Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Hammami Abi Muhammad Sayyidi Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun At-Talidi Al-Akhmasi rahimahullahu ta'ala waridallahu anhu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi dikarang ku Syekh Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Hammami Abi Muhammad Sayyidi Qasim sareng saterasna. Ahbabtu mika cinta kaula an adha'a kana yen nyeun kaula alaiha kana itu mandumah. Naon mandumah teh? Kitab anu dinadomkeun biaunillahi ta'ala kalawan pertulungan Allah ta'ala, syarhan kana syarahna, muhtasaron anu diringkeskeun, yahullu anu nguraikeun, alfadhoha kana firang-firang lafad itu mandumah, wa yubayyinu jeung anu martelakeun ieu syarah, ma'aniyaha kana pirang-pirang maknana mandumah, min ghairi iksarin kalawan hanteu ngalobakeun anu matak ngabosenkeun, mumilin anu matak ngabosenkeun, wala ikhtisorin jeung hanteu ngaringkeskeun, mukhilin anu ngaruksak kana maknana. Nah, jadi Syekh Hammam Abi Muhammad ieu ngarang kana ieu kitab ngahaja cenah, maksud ngahaja teh dina eusi ieu kitab teh henteu ngalobakeun pembahasan anu matak ngabosenkeun kitu saur anjeunna, jeung deui hanteu ngaruksak kana maknana kitu, maksudna teh kan kana maknana teh ieu Syekh Alim Al-Alamah Al-Hammam Abi Muhammad teh nyarahan kitab karangan Syekh ieu Miftahil Falah Anil Futuhatil Makkiyah. Nyarahan kitab eta, jadi sok sanaos disarahan di ku anjeunna cenah sok sanaos ngaringkeskeun dina bahasan dilebetna ieu kitab, tapi teu matak ngaruksak mencara kana aslina mah teu ngaruksak kana keaslianana gitulah. Terus deui yantafi'u tur bisa ngalap manfaat bihi kalawan eta mandumah, insyaallah lamun ngressakeun Allah, man saha jalma huwa ari eta jalma qasirun eta anu cindak misli sabangsa kaula,
au huwa atawa ari itu man ala syakilati eta tetep kana samacam kaula wasyakli jeung nyarupaan kaula wasammaituhu jeung ngaranan kaula kana ieu syarah qurratal uyuni kalawan ngaran qurratul uyun bisyarhi nadmi kalawan nyarahan kitab nadomna Ibni Yamun Syekh Ibni Yamun. Tah jadi nu disyarahan ku Syekh Al-Imam Al-Alim Alamah Al-Hamam Abi Muhammad teh nyaeta kitabna punten tadi malepatnya sanes kitab ieu sanes kitab Miftahil Falah sanes tapi nu disyarahan ku mantena teh nyaeta salah sawios kitabna Ibnu atanapi Syekh Ibnu Yamun. Nah, wallahu sareng ka Allah arju ngarep kaula ayyaj'alahu kana yen ngajadikeun Allah kana ieu syarah minal a'malil lati satengah tina pirang-pirang amal allati anu hanteu aya la tanqati'u bil mauti anu hanteu aya pegat-pegatna ieu amal ieu lati kalawan sabab maut wala taqibu jeung hanteu ngiring-ngiringan sohibuha kanu bogana ieu lati kanu bogana ieu kitab hasratul fauti naon kana langsaan porotna amal bijahin nabiyil amin kalawan kaagungan Kangjeng Nabi anu kapercaya alaihi eta tetep muga ka Gusti ka Kangjeng Nabi afdhalus sholati ari pangutama-utamana rahmat Allah wa azkas salami sareng pang bersih-bersihna hormat fi kulli waqtin dina saban-saban waktu wahin jeung saban-saban tingkah atawa masa wa qalan nadimu rahimahullah ngadauh saha kinadim mugi ngarohmat ka kinadim saha Allah sapa Allah bismillahirrahmanirrahim al kalamu ari bicara ala basmalati kana ngabahas bismillah syahirun eta ka masyhur muntashirun jiddan tur anu sumebar pisan fala nutilu bihi maka hanteu manjangkeun kaula kana ngabahas bismillah li anna li ghalibil fununil ilmiyati karana sanyana eta tetep kana galib-galibna pirang-pirang pan bangsa ilmu ta'alluqon ari cumantel biha kana ngabahas bismillah walidzalika jeung kumargi kitu afrodaha mencilkeun kana ngabahas bismillah anasu saha jalma bitasnif kalawan karangan wal naktasir jeung misti ngaringkeskeun kaula ala zikri hadisin kana nutur hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam musalsalin anu diruntuykeun waridin anu datang ieu hadis fi fadliha dina mertelakeun kautamaan bismillah tabarrukan karena arah-arah ngalap berkah biha kalawan eta bismillah. Jadi saur kinadim saur pengarang ieu kitab kaula cenah moal pati manjangkeun maksudna moal pati loba teuing lah dina ngabahas bismillah mah cenah kitu. Sabab bismillah geus ka masyhur geus sumebar geus viral lah kitu maksudna dina kitab-kitab lain oge loba cenah kitulah nu ngabahas bismillah mah tapi cenah saur kinadim arah-arah ngalap keberkahan
kaula oge bakal tetep we bakal nyaritakeun salah sayos hadis anu nyaritakeun tentang kautamaan bismillah. Saterusna fanaqulu maka ngucap kaula naqala geus nukil sahibu saha anu ngagaduhan Miftahil Falahi kitab Miftahul Falah anil Futuhatil Makiyati tina kitab Al Futuhat Al Makiyah hadisan kana hadis musalsalan anu diruntuikeun biqauli kalawan ucapan kullin min ru'yati min ruwatihi sakur-sakur tina pirang-pirang anu ngariwayatkeun itu hadis. Ieu hadis billahil azim maca billahil azim laqad hadatsani nyata tos nyarioskeun ka kaula fulanan sa fulan ila Anas bin Malik dugi ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sareng ngadawuh Anas bin Malik billahil azim laqad hadatsani tos nyarioskeun ka kaula Abu Bakar Siddiq saha Abu Bakar Siddiq. Wa qala sareng ngadawuh Abu Bakar Siddiq billahil azim laqad hadatsani nyata tos nyarioskeun ka kaula saha Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad anu disal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi billahil azim laqad hadatsani tos nyarioskeun ka kaula Jibrilu saha malaikat Jibril. Wa qala sareng ngadawuh malaikat Jibril billahil azim laqad hadatsani tos nyarioskeun ka kaula Israfil saha malaikat Israfil biizzati kalawan kagagahan kaula wajudi jeung kalomanan kaula wa karomi jeung kamulyaan kaula. Ieu sina nama man qara'a bismillahirrahmanirrahim saha jalma anu maca bismillahirrahmanirrahim mutasillatan bari nepungkeun bi Fatihatil kitab kana surat Fatihah kitab Ummul Quran Al-Fatihah sabara kali cenah marrotan wahidatan kana balikan anu sahiji ishadu kudu nyaksian anjeun kabeh alayya ka kaula ini kana sanyana kaula qad ghafartu kaula teman-teman ngahampura kaula lahu ka itu jalma anu maca bismillah diteruskeun kana maca Fatihah teh. Wa qabiltu jeung narima kaula minhu ti itu jalma anu maca bismillah jeung diteruskeun kana Fatihah teh al hasanati kalawan pirang-pirang kaalusanana wa tajawaztu jeung ngahampura kaula anhu ti itu jalma as-sayyiati kana pirang-pirang kasalahanana wala ahriku jeung moal ngaduruk kaula lisanahu kana letahna eta jalma anu maca bismillah diteruskeun kana Fatihah teh finnari dina neraka wajiruhu jeung nyalametkeun kaula ka eta jalma min adzabil qabri tina siksa kubur wa adzabin nar jeung tina siksa neraka wa adzabil kiamati jeung tina siksa poenan kiamah wayal qoni jeung bakal ngadeuheuh si jalma ka kaula qoblal ambiya samemeh pirang-pirang nabi wal aulia jeung pirang-pirang wali ajmaina halna tegasna sadayana. Nah, jadi
Ieu salah sawios hadis anu nyaritakeun tentang kautamaan maca bismillah. Sainggakeun ieu runtuyanana kitu tah tiwit sipulan dugi ka Anas bin Malik dugi ka Abu Bakar dugi ka saha Kangjeng Rasul dugi ka malaikat Jibril dugi ka malaikat Israfil kieu ceuk Gusti Allah sing saha jalma anu maca bismillahirrahmanirrahim mutasilatan naon nyaeta nepungkeun bi Fatihatil Kitab kana maca surah Al-Fatihah. Jadi sing saha jalma anu maca bismillah terus diteruskeun kana surah Fatihah contohna kieu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sareng saterusna dugi ka waladhdallin sabaraha kali cenah marratan wahidatan sabalikan naon ganjaranana naon pahalana tah mangka harita keneh saberesna si jelema maca bismillah jeung Fatihah sabalikan maka cek Gusti Allah kieu ishadu saksian ku aranjeun kabeh para malaikat ini sanyana kaula qad ghafartu lahu nyata geus ngahampura kaula ka eta si jalma hiji tah sing saha jalma anu maca bismillah diteruskeun kana Fatihah sabalikan kahiji bakal dihampura ku Gusti Allah, kadua kaalusanana bakal diterima, katilu bakal ngahampura sagala kasalahanana, kaopat letahna eta si jalma moal diduruk ku Gusti Allah dina neraka. Saterusna anu kalima si eta jalma bakal disalametkeun tina siksa kubur, nu kagenep bakal disalametkeun tina siksa neraka, nu katujuh bakal disalametkeun tina siksaan di poe kiamat. Eta pahala ganjaran pikeun jalma anu maca bismillah jeung Fatihah sabalik. Komo meureunnan lamun maca Quran kitu kadinya maksudna nama maca Quran, makana urang mah pan kadang-kadang kitu teh satahun sakali bulan Ramadan hungkulkeun pirang-pirang eta oge daripada henteu sama sakali mah gitu kan ari orang Sunda mah daripada henteu mah cenah kitu. Ibarat anu salat nu kunut jeung nu henteu kunut alus, nu teu kunut hade, dan nu goreng mah nu teu salat kitu meureunnan. Yoge anu gatol maca Quran hebat luar biasa, anu satahun sakali alus, anu goreng mah nu henteu pisan kitu meureunnan. Tapi lamun dibanding-banding mah ye antara jelema nu maca Qur'ana satahun sakali dibandingkeun jeung anu unggal poe atawa unggal beres salat fardu saayat-saayat, tah lamun dibandingkeun mah alus keneh anu saayat-saayat sapoe saayat gitu, tapi terus we dawam berkelanjutan gitu. Lamun diakur-akur mah tapi dua lagi tetep alus nya, dan nu goreng mah berarti nu tara maca pisan gitu. Sabab naon teh itu jadi poho sabab ta ahabul a'mal indallah, eta tadi ahabul amal indallah, amal anu paling dipika cinta ku Gusti Allah adwa muha wa in qala cenah kitu pan. Jadi amal dipika cinta ku Gusti Allah teh dawamna sok sanajan saeutik, makana ku sabab ieu dina maca bismillah jeung maca Fatihah karasana anu dina pas bahasa nu ka dieu tah urang oge dina maca Quran saberes salat fardu saayat, terus lohor saayat, terus asar saayat, terus maghrib bisa saayat, tapi terus berkelanjutan ta insyaallah eta amal nu dipika cinta ku Gusti Allah teh amal nu sapertikeun kitu, amal nu saeutik tapi dawam gitu nya. Waduh, ieu masih keneh panjang ya.
Jadi insyaallah kin anu salajengna nama nu salajeng deuna nama kin lah di bagian kedua nya tong payang teuing da dipuh nongtonna ge payang-payang teuing kin nu saterasna ieu aya nadzoman wa qala Nazim rahimahullah taala tapi insyaallah kin dina bagian anu saterasna ya berarti nu dina bagian ieu mah yeuh kakarek pertama muqaddimah nu kadua aya salah sawios hadis perintah nikah jeung perintah ngalobakeun katurunan saterasna deui dieu urang kakarek dugi ka salah sawios hadis anu ngajelaskeun gitu mertelakeun kautamaan bismillah. Insyaallah kin anu saterasna nama insyaallah dina bagian anu saterasna ya. Wallahu alam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.